Gatot Kaca teh pae usaha apaan dalaka surah kusutija Ibu Citreuk hideung ngaranna Semar bari gutak-gitak ti tukang ala eta ala Allah nya Kang marukana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampiling akang maku bersih we ngacrang dek dia kaca pinasti remek pisan dadana di kumahan we teh nun ditajong wa lan ditajong wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakatawar wa hei urang luhur janonyuk itu kana bintang hei urang luhur tun entong kasak tanggung jawab sia senjata di mana ieu sumuhun lain sumuhun hayo tanggung jawab bade ieu Tirta Kamoma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek kitu Kang ye bisa ka penampakan kitu Kang mah eta nepi kaki ka sararobok Anggula siriti taliti tekan ucap bear budi sugi kupangati baik takwa kayang widi semahong arsana maya semah pun kakang aidina dampa sampean pengersa adi guru Pujastuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpen pulungi hati punding mastaka mangga lingi mangga ya Pindra hayu ngamu mulai nabi Mesian kamardekaan Pak Haji Sarip ku karya anu pinuji warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan ante ingkar di aturan nunjang kana pangwangunan susah nyarti waktu dia Allah wadi asih kasasa susah nyarti payah waktu asihku Allah sembah kapihatur kuhanyuk panjenengan Rama Dewaji Indra ditampi nuhun pujastuti hidup ku ama di malam mangga lingi kuhanyuk panjenengan Rama Uwa Indra anaki nuhun kasep nuhun mangga lingi seniwati pajidi mawa pancen anu pasti ngapan dikalelei kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa Kakang Pancinrada kapayun linggih nakang oge anak King Indra Allah ta'ala nun adi guru puputon kembang kadaton semakin para juata marasang pun kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikersang naon purwa panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adi guru
memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageng semonten alit putra Batraindra layan tansah ngajeng-ajeng aya pikir saeunaun ieu teh purwa ramati waji kersani malang tangeuning Kakang Panjenrada kaula saperkawis mah kaula teh sono we Kang uloh sami kaduana ti eta ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras dau kalayan tekantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian Kakang Panji oge ka para juata marasa ngajuata perluanten bayar-bayar sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman itu bujeng hingga tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktu di istrenan teh kitu toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan nagara sareng bangsana nya kanca ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan jalinci lunjat pulang udar tina tali gadang amit amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritisnya kanca geus timalang tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak kawah sandra di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan di rupina eta teh parantos ka uninga kusadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam paingan atuh paingan adi para luluhur urang parantos nyaurkeun yen hiji waktu bakal aya hiji zaman anu dakwah kari pertengtangna anu ngaji kari haleuangna tapi kajahatan mah beuki meuweuh di mana-mana itu kaulan adiku sedengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh gitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeun ku pangeran teh manusia. Nah, anak ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sote manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel kamanusaanana malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungna mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak
aya bener cek filosofi, aya bener cek ilmiah, aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas, cek barudak ayeuna suara terbanyak tuh leres tak ieu jigana jalmi teh seueur ngabalieur seueur condong kana kaayaan dunya wungkul malahan cenah ieu mah cenah ke di mana aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan sabelah panon poe geus bijil ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya. Tapi kelarasan we pan ayeuna mah panon poe teh masih keneh ti wetan. Syariatna aing ilmu teh kudu tama syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Kaituna iman, tauhid, makrifat, Islam. Ta eta falsafah urang dunya nepi ka kitu. Dalam mun dibaca mah ku urangnya bener ti wetan keneh panon poe mah. Cek lahir mah da cek kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah cek babasa jalma we nu aya di Marcapada. Jadi cinek nama panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat kumaha ceuk dolar tuh katimuranana geus leungit ta panon poe biji ti kulon teh eta tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan da geus gengsi urang amarta urang astina ngadaharan kulub tales kulub sampu da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken Dunkin Donut pizza nu matak panyakit teh alalanyar uluhnya budaya utamina mah sedangkan aya budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban sedangkan martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana upami budayana tos aut-autan bangsa na ruksak di eta negara leres tak kitu adi nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa tilu loka alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam Madyapada alam katilu alam Marcapada sadayana ieu teh kasalira nyokona sedangkeun kajahatan di dunya beuki seueur nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silih paehan nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di Marcapada. Ta ieu kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku akang. Ti para juata marasanga. Nyangakeun ka salira adi guru. Ieu jalma dugi kasilih paehan kieu, ieu nyoko ka urang ieu curug mengkol ka urang ka dewa-dewa. Dewan-dewan nu di sawarga. Ta salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi Kakang Panji kaulan sacara teu langsung eta teh menta pertangungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tah geuning sumuhun rupina makainya mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertib teh taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan tah geuning sumuhun kitu adi nuhun katampi
ku kaula tuh kaula geda ngapoe teh noong ti dieu yen jagat raya pramudita teh eces jentre pertelang mang boleh tina kaca trenggana di malat ti tek-tek dugi kabengek sadayana katinggal kumaha laras nanging di dieu upami ditinggal karena sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeun ka alam dunia eyang Adam laras jadi pimpinan di alam dunia atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh nah ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya tak kulantaran kitu kajadian anu ayeuna ka alaman teh teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firman daek samledok waduh ieu teh aya dina skenario pangeran leres tos dikotre tos aya dina tulisanana saling paehan teh nu mawi agama diturunkeun oge kitu supaya ulah leuwih jahat tak ayeuna urang salaku dewa nah teu bisa ngomean teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener Kang kaula teh makhluk kaula teh anu dijadikeun ku pangeran setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak sahinga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina atuh komo kaula salaku amuing barang nuju raos impawacana sapraptane pun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka sorak kenahala dia aya tamu Wisnu weh adi saha Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna merendek nguningakeun kejadian marcapada rupina sampurasun yang rampes terusna kunaon aduh semahong arsana maya semah kaula ini dan pasampean pangresa pujastuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati punding mastaka kaunyuk panjenengan kasepuhan Kresna nuhun Kresna tekantun atuh ka Parsaindra nuhun mangga lingi punten kapengkeran mangga Undirahangan dika Bagea Kresna incu eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna dah
nampiribun hulaksa ketika bingahan pembagian kalayan hapunten tina pihak kalpatan ageng semonten alit saling malu aya naon ieu teh amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng naon Kresna sarebu lah janten benu laksa pun dados duka muga ulah janten ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis gerap pedar bejer beas ulah rek di dinding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya no daya sanes aya taros keuneun yang aya tanya keuneun ceng anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi eyang Batara atanapi sanes kumaha Kresna dupi eyang Batara atanapi sanes sadayana ye nu di dieu naon tara-tara tisasari kaca Trenggana minangka ieu teh cicing sia doh ieu Kresna ieu yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu keur murka kade akang percanten kana kawaspadaan adi kanten sagemlengna naon Kang yang jadi Kresna teh nanyakeun eyang teh Batara leres jawaban anu pasti eyang teh Batara dupi eyang sepuh sarua Batara dupi pangersa sami Batara dupi kaula Kresna oge Batara oh sami sarua Kresna Batara eyang Batara mung dina naon bentena lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah barareda jigana teuing beda budi Batara nama sami sarua dupi bentena ai bedana teh pancena ai eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam alam Madyapada alam Marcapada ai eyang hidup mah ieu duta sawarga Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya jadi perkawis Batarana mah sami sarua nun eyang nun tah ai kitu naon upami ieu mah upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka eyang teu kade percanten akang kadi percanten pisan kitu naon ngan ngecebrek we kita tadi sumuhun ngawartosan bilih melengkung bekasnya lahan aya nu ngahina kana kabataraan Kresna leres saha mangklukna hei Indra hei panyakit TBC liper mah lila rek tepana teh
tapi penyakit goreng hate sekaligus awas nular pisan tama sakotret kayu api sanajan kahalangan kudada awas jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna dawuh sarua jeung ngahina ka eya sarua nah yang teu nyaurkeun sarua jigana mah kana kitu Kresna saha mangkelukna anu ngahina upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana gebruskeun ka kawasan Dradi Muka urang totogkeun ka kawasan Dradi Muka jelema kitu mah kana kerakna sugan nuhun saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian anak dulur atapi dulur sorangan ari hukum apa Kresna hukum adil kumaha ari adilna hukum teh ulah sieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah di dunia mapan hukum tak bisa dijual belikan karena duit lamun hayang jadi orang sawarga kudu kitu kajaba hayang digeburuskan ke kawasan Dradi Muka sahabai urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut saya nuhun nah saha nu ngahina teh sanes anu lian saha putra Bima Gatot Kaca Gatot Kaca dugi kanangtang sok cenah Kresna nyage Batara hayo urang patutunggalan oko begalan pati ceuk Gatot Kaca sumuhun nah detek itu lamun nya teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu mun nya mah asa kacida teuing tah mah ceuk urang Kuningan mah kagila-gila kading ceuk urang Majalengka si Gatot Kaca wani ngahina nangtang gelut timalan urang ajar eta mangkeluk adi kaula kade cicing ulat cicing da teu lompatan ieu oge cicing yang uning ngaku anjeun naon kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodog di kawasan Dradi Muka di campuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina daging besi tulang wajah urat kawat yang nyaurkeun kapungkur oranana Braja Hingkang Tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah cilaka yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur supados caina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabiti ku konta alah cilaka aya Kresna aya duh nuhun eyang
kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak. Bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah. Ta ieu di jerona teh tarumpah musok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bra bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu hayya nuhun adios Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Sae pisan. Sae. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina. Ke. Paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih. Adik guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bisluit kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nyaeta masihan kasempetan ka para nonoma keun kalungguhan bade niis bade wangsul kaula nun adi. Kakang Panjinrada kaulan bade ngunurkeun diri leras. Nanaonan ari ua. Mereka sempetan ka hidup. Bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan. Mere alas. Kanu ngora pek wae. Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Oh tangtos. Kenaon margina akang kaula mawa ka nampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon? Eta mah ku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning peraya. Leres ta eta. Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon? Atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeula. Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah bade nya beulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula. Ceuk Kresna ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat dipencit. Aya balongna diacak.
mah lain ngewa anu ngacak balong marip rupina naon anu tegableg ka era we gitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditinggali ku salira naon kasang tukang napangna papaseaan ke teh Gatot Kaca teh paeh usaha nah usaha apaan ku Nalakasura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca paeh wartawan media massa media elektronik TPI sararumping naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti si Mandra sohorna Gatot Kaca teh urang India mah biheung apaleun ka Mandra tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadepa Gatot Kaca pae can dina surat kabar can dina TPI can dina majalah Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ka Bima leres Bima menang beja Gatot Kaca paeh kusaha ku Sutija ku Nalakasura Boma Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan legedeut geungkeuy leres ba dek teleras kumaha adanya tuh tuluy nganyatakeun nahanya Gatot Kaca paeh datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudig-dig Bima bapana huntu kekerot sora ngegerung mun di rombongan tukang alok ngan jeding teuing teman leres apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura ditewak ku Bima krawak ngomong sia dilelepkeun kerebek sok sia jawab boga pakarang ti saha sia Sura kana Nalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapa aing murokan teh kitu mesin pae dikerebekkeun bapa sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa dek newak Kresna legedeut panggih Kresna krawak ku Bima kap Arjuna nyekel sukuna Nakula Sadewa nyekel kenca katuh leungeunna Bima nekean kana Kresna bletrok cobi bayangkeun si cepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa tah alah da moal newak ka Saddam Hussein
Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa kasawarga dek nanyakeun nganyakeun nanyakeun nya jeung henteu nalimaan leugede tak urang ayeuna tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka KB sangem mayunanana Pandawa sangem da Pandawa matara ieu cieut kanu hideung tara penting kanu koneng dewa salah ditungtut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun aki-aki buci trek hideung ngaranna Semar bari gutak-gitak ti tukang ala eta ala Allah nya Kang baru kana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampiling akang mah ku bersihna we ngacreng dek tiasa urang nadah upami eta aki tita di bejaan eta tita tadi toel deui iya tadi ngodean ka putra nih tadi aduh toba jelegur teh eta masih cepo sidawala sigareng ngahina ka urang atuh luntur di bawah urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan tapi lamun geus molotot bangunan nu geus nancep oge runtuh deui da bongana pondasina kurang pageuh tuh benerna gitu marokana aing ngadedona percis Haji Sidik tapi ilmu nak tinggali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tinggali kasang tukangna nah kumaha teh akang ninggal dina kaca tengahna gara cobi tinggali cobi gelombangna aduh Kakang Panjen rada kaulan gening di negara Pringgandani teh di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tinakan anu anarkis geus jadi separatis timalan ngahajang ngebrontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak resna teh geuning saha nu lepat da Gatot Kaca mah ti tai indungna bari nage hak tah mah aduh silaka Kang tah kitu nu mawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki buci trek hideung ai kitu mah parantos kaluar atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab kayak dupi adi tanggal walarna kumaha simpen heula ieu bulan simpen heula jadi akang teh tong cios nya teu naon atuh nanging tanggal walarna kumaha mangga simpen heula supados rine mangga hebat wa eta emutan dugi kainya sacana mati teh beh dieu nama da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut timalang ka dieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun sakira-kira ngarugikeun mah ulah dijalankeun
mata ulah getah sarupa teu teh kitu Kakang Panjenrada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timalat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nyaeta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katingalieun ku kersna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan kersna ai perkawis ilmu eta mah gampang mung maksudna wayahna ke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui kitu tapi akang teu katingalieun ku kersna ulah upami ku pihak Pandawa mangga teu naon tah ai kitu mah mangga ai kitu mah hartina tanggung jawab nya mangga Tirta Kamandalu leres mangga nun oh rame nya we acan nu kitu rame ulah lalawara cicing ieu canak naon sami sareng itu tarumpah ai itu mangarana teh lilinggakeun sana leres anu diangge ku Sutija mah ari ieu dupi ieu mah tarumpahkan sana teu ngangelilingga ieu mah ieu teh antina itu dah mangga dua pan gitu atuh pati-pati akang turun oge aya meunang mau diambak ku aki-aki mangga geura lumampah Kakang Panjenrada kaula ingis Kakang Semar ka dieu mangga Indra saksian lalajoan anu di dieu wa rek leuwih jero nyumput tibatan kersna wilujeng wa muga-muga we salamet banglus lampahipun Prabu Batra Kresna murka ieu ge margi leungit kasaimbangan dirina jelaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma anu dina waktos eta nyanak ieu tarumpah lilinggakeun sana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sut atuh puguh we Nalaka Suraboma teh bungangang bunga Hamarwata Suta gilig pikeun nandasa Raden Gatot Kaca doh ieu ge peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak tekan tunti angkatan darat Raden Antarja angkatan laut Raden Jakatawang tekan tun Raden Abimanyu ge ngiring walah nyaeta pikeun ngarengsekeun pacogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pring Sendani anu perbatasan sareng benteng Kikis ieu ge Gatot Kaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna ngeprek soder merak gibing sosoderan tina kendingane pun macan-macanan Sinjang kirut saja tining wayang manjat kang lumampah dituna aris singkiranu megawasu negara Gatot Kaca Pringgandani bebenteng Amartapura sok topat di jiwa raga keur ngabelaan nagara sok tapat di jiwa raga keur ngabelaan nagara
keadilan satu hati dipangkon jeung ibu Mona sayang mah segala kudu digugurna sayang mah segala kudu jiwa Gatot kaca perkasa alus wanda ninggal rasa itu satria utama ngabela negara itu satria utama ngabela negara negara kalakuan ulah reksa kama-kama teringrang jadi pahlawan berjuang di medan perang tuhun taya teringrang berjuang di medan perang layanan musuh munculan satu bangsa yang hati dari rumah ketika gosari tepung-tepung kauyunan kata kabudayan Sunda Kakang Nalakasura anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat teu apa karugian di negara Pringgandani. Wah sakitu Kakang Antrija. Ya Dimas. Kakang Jakatawang. Di Abimanyu. kaulanun kula Siapkan pasukan. Beda ya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wa Semar. kulan Mentarestuna wa. saya Kacarios ieu Semar astaji ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyata kasatriaan Plengkawati ya pulang ceng Kakang ilaing kade kitu cu omanga akang euy itu disauran ku bapak boleh lah waspada uring mindeng hati julang kadagang Pak Haji Sidik malam kalilah ulami ketempat sokaca hayang 3 tahun macu amuing kuja
genah kesenian urang teh geuningan eta hujang ya etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu di TPI itu jajak Kakang ilaing kadete kaulan gitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang gitu ya pagi di batan pegatuliat dunungan suka di beli kupati di batan pegatuliat suka dibeli kupati ada serang gitu amon sorangan Jailet temong kesik pahaji ikin koredas temong cadasna dan asing dikeletik kakagas santun wa asna. Hop. Di mana we ngeureunkeun teh? Panaya tutupna ngeureunkeun teh. Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. Macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar? Semar betul. Pantesan. Pantesan bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. Makhluk percobaan. Dianggap Iya. manusia purba, Babe. Setengah manusia, setengah setan atuh. Sebab saya sakit hati nih gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar. Betul? Dume Nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu tah. alias itu ngomong Kiamat naon batur mangarep-ngarep. Pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang geura nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak doraka ti anak mun anak doraka. Ti kolot, Naon? Pak. Bapak mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak.
Dongerakeun ka pamirsa. dipirik para wiaga nusanggak ngawira mana Acan. esturaos kakupingna saluyujeng pribadina saluyujeng pribadina Acan kene. wiaga anu nyarengan Acan kene. sadaya ngiring laku nyangakeun kawilujeng kasadaya kaum Naon kalurat 50 ka handap. dari ikan. Tah, kitu cabang saing mah. Tepak jaipongan belegu. Mun tita tadi atuh manehna tuh. tepat. Salah manehna kumaha pada aing anu mingpin. Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. Sok. Soklin jaipongan. nah handeleun aya nu elok Dina talus aya nu nong-nong. Goblok make jeung nu gelo non teh. Gitu. Atuh hatur nuhun asa kitu ge. Wangsul. Aduh ampun panayagan. Sejabrah ge sakit. Nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Karena teh semplak Nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain teh euy hirup. Ku babaturan di wiwirang. Dunya nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur. daun nu ka. Positif kali negatif. Iya. Asa ku kabina-bina teuing hirup. Oh, tadina meureun dewek rada gede hulunya. Alah, ampun. Ai rumah sauna. Hei, Hirup ulah gede hulu. nying hareupan perang ece euy. Kang bejana. Kebo Ijo. Ari Kebo Ijo teh tadina teh kepala daerah Nya di dieu tah. di Princeton. Di Pringsendani anu kaasup negara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun maneh ti negara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai Kebo Ijo ngajadogna teh di negara Trajutisna diampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Heeh. Hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatisnya. Hayang ieu negara di jero negara. Ai waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentarana teh tina ganja we. Tina heroin. Penghasilan teh Bari daerah eta teh daerah agamis ya teh. daerah agamis. Oh. Rajut Islam. Pada ulah kitu atunya euy.
nginuk we ka negara kesatuan atuh. Dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si lain. Naon ka? Lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara di negara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh. Oh ku musuh dipake. Babari kaserangna bangsa urang. Ya benar. Pepeurieun belah wetan geus beunang. Nya. Kitu ceuk aing oge. Peke pikir berontak di jero imah. Hayang nyieun imah di jero imah pan cilaka. Saya atuh. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek. Asarua jeung abdi. Loh, Naon akan? Yang Agan naon aya serangan deui Agan cilaka batur serangan Cilaka betul. Cilaka. baku kituna ieu Prabu Nalaka Suraboma kairing ulah dia bala tamtama nyaeta disapangkeunana Prabu Batara Kresna nanging ku pihak Gatot Kaca mah teu katingalieun Gatot Kaca Nyadiri masih jaring masih imut barang penting kada kanjeng jonan teuing jaring Paman Kebo Ijo tingalikeun kaula nu rek maju tingalikeun kaula geus make ieu tarumpah lilingga kencana pusaka tunggu supaya ulah loba teuing korban ulah dia bala tamtama aing dek langsung nying hareupan si Gatot Kaca Sae. Layuan Ibu Iin Warsina ningalaka sepanjang orang gumelar ulah kenatnya itinyar ilmu tututunya siang nu awan perlu disingkat ngupat sing ngupat kabar kalakuan nu teu jujur sameme ngupat mitutur pekriksa badan sapucur Lamina Pak Haji Rahmat kusukan Aya naon? sapanjang jalan soreang wawale di aspalan sapanjang acan ka seorang bapak wawale di akalan sekarang mah lain pageto mah ujang lain isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh mah yeuh mikiran maneh Halus.
tauhid kata-kata aing mah nya. Aduh. Kamang sungsang. Kabojong ka Purwakarta nyangan jalan ka desa bati bengong napa nyipta nangan paji sidi pujaan rasa Aduh, Thomas. Kilang barani ngaraga tapi ngararaga tangtu raga aya anu ngayuga lali nyampah kaya aku Sagar sayang aku pangeran ulangku kersa sadaya pasti nggak jadi apa kecil dunia rosa Kumaha damang. Balaga lah. Balaga. Lain eta kumis nepi ka kitu kumis. Kumis nu kitu. Lah, aja. Ai kana ku gagegean teh sia eta mah saya kana. Sia mah kababaturan hayang ngegel. Nah. Cing jeung babaturan teuing mah tutong hayang silih gegel. Ai pamajikan lain nami lentabaran ditabaran teuing teu hayang pasea jeung sian terja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia bala tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca. Beres teman. Sia mah Hayang langsung jeung saya. teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Cia, Tuluy deui mung pas. teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Mung. Hayang iso teh pasea aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing dengekeun. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun Kosid. Ini teh seuri goblok. Wing oge sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema. Jeung naon deui atuh? Mung gelut jeung orang utan. Mung deui jeung naon? Mung gelut jeung gajah. Hayang jeung naon atuh? Mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung ge sare di imah. Terawe anjing. Wah. Lain ke batur mah bisa. Diri nanti ku terawe teh jari. Aduh. Aya nu boleh aya malah. Ayo uing hayang nyari ngabodor kunaon resepna. Kudu loba ngakan uyah. Atawa telum di laut 3 minggu atuh pae. Heueuh nyari teh. Dari
ampun. Nyari kene kojor. Modar teh nyari yang jangan. Tong loba ting heureus ya. Mun geus lah. Sepodok umur. Da yakin unggul ayeuna mah lah. Naon unggul? Unggul salira. Nya. Anu bakal unggul mah Portugal. Portugal unggul. Ah kaliwat. Kaliwat atuh. Tak itu ieu. Wayahna bantuan bejaan bola dia bola tam-tama. Mangga ayo serang. Mangga Wah, singkir. Naon jeung ngeuleutkeun lengan baju. Aduh, kumis diberesan. Erek kelut mereka. Hei, Aduh, urang pringgandani. radenan ya. Atuh da aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan aing teh Naon? usaha tina ganja. Oh, tinaganya bugo. Emang cekil atuh. Mu ceki teh teh usaha tina eta teh euy. Oh, pasti atuh. Ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surowe jeung bogatkeun ti koro aing heuh. Oh, tidinya dengdamna teh mo. Hei, Gatot Kaca. Saha we ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira wani mah. Datang neratang ngademen. Datang neratang ngademen. Eueuh pakulingan rana. Aduh kasep teuing. Ieu jelema jeung lunguh. Jiga turunan menak tiwastanu nu jadi wadana. Nah maneh meuni kitu tukang olo-olo. Ya bener. Raja Penggawa. Iya. Sobat-sobat yang nyaho jeung kaula sing hareupan. Ngaranna Abimanyu. Naonana si Gatot Kaca? Kaula adina Kasep euy. Nah, kasep. Kasep, bener Kasep. Jiga turunan Tionghoa. Hah? Sok ayang nyaho urang oko pikelan pati. Bener. Ya. Maju sia. Gado di Tajong. Buat tengah. Hebat euy. Ya budak. Hiceup sabedug sakali tapi nahat Tajong nepi ka peureus kieu. Aduh. Kawas kepret Kang Yadi kieu nya. Oh, kitu kurang. Ayo woi. Aduh. Ayo maju ngajar ya. Aya sia. Lesotkeun buta saha dek kumaha maneh manyun lesotkeun aing hayangnya hoyang lesotkeun eta geus eleh hiji eta eleh hiji ayo siap kurang ajar. Naon? Juragan Abimanyu dialungkeun. Pilarian. Aduh, silakan. Lan pikang prawe cenah. Asa
berjuang dan terang Bang pegang prawijane satria nyayap gondewa pantang mula satria mina parawata Kakang Gatot. Oi. Anu karasa awak manyu. Dikersakeun salamet Kang. Nuhun. Sok. Ditinggal ku Akang Tiluhur. Dimas. Abi maju. Kakang Antarja. Kumaha? Salamet. Nuhun. Ya. Munino jos kana pipi. Iya pipi abdi kata jos. Ubaran le. Tiraha maneh make jeung lagam kitu saprak gaus sareng Asep Sulaemi. Itu bebarengan wajeng si Surai. Agan kaula eta salamet. Salamet dawala samuhun-nuhun meni melang abdi duh. Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tu eueuh insap-insapnya eta Sutija Jalan mata deh. Somong teh jelema kitu teh padahal dulur teh kayaknya teh. Oh, dulu. Jalan mana ke Ini rewas menawi teh aya agan duh. beda muri Saddam Hussein. Ari maneh mawa naon eta. Atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Syakabale. Bisa dianggap pangeset terbang. Bisa sekalian Tarompet. bisa. Multifungsi. Ngacapi. Nyaron. Nyaron. Nah, eta teh panah ongko gonewa. Dipakai mentang bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, Ku abdi tiasa. hiburan aku akan. Asa nyarios ye. Mangga Agan. Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun Surupkeun. Teu percaya ka abdi? Henteu tingalikeun. Nya. Burukan teh. Deui. Geuning sadanu ngara gaji. Harpusna teh Syep. Palai lagu naon Agan? Naon? Palai lagu naon? Apan ieu terek perang. Lah, keuni ante perang baladan. Sing sok mental lagu gendul. Gendul. Asa teu aya gendul eta teh geuning gendul rekreasi. Gendul kreasi pangitan ta eta. Tah, kitu menak teh apal kana lagu teh. Menak teh apal kana seni, da moal nyaah kaituna ge. Moal. Mata aya duit keur seni teh dihakannya geuning. lain teh apa teh Gerak ku agan dangukeun. So.
Tesangka gening tesangka temalire Nusatia nah, gening silung pot kawat nangan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadon ngahina aing gan abdi teh asa narompet cing sok Cing tarompet deui. Surupkeun heula, surupkeun. Mana lagu naon agan cing buah kawung Pulang. Bener alus. nah geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh nyilakakeun kabeh jelema teh rasakeun buta-buta nah situ mika kos nu gelo we ka aing teh aing jiga lempang dorna nya Tiga kan. aduh anger alah cicing aya Eka dulu pemandruna paman terus sareng pepadana paman aduh jok si Seka kawala naon hiling montong ngahalangan akang syariai montong susu lumputan siang goreng patut.
ora sapira udang denawa ora sapiring ayaku hebat teh makan aing euy Oh beres. alah kalau mana wi teh aya agan hebatnya kan teh makan abdi kalau bukan teh makan abdi wa akan meleset kepada yang bukan-bukan bener mana hebat sungguh tapi tingali heula panahna nu saha tingali heula panahna itu iya Pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus. Segip dudungan. nya nu agan teh mah ari nu maneh mana kaseredkeun ku nu agan ka jero sok bede pilih teu percanten mah ka abdi nah hati teh ka abdi berarti Aduh nyangsa. nah kakara datang nu dek geuning euy hor jadi heula dewe ka dieu na Simpang bener. agan punten ah aduh nah atuh geuning kakara datang nu mawi Macet bener. rupina mah kana bukan-bukan ngerakeun sia goblok ih beda deui sia push push Syah, kaulahan terja. Wih. Waduh, ayo. Ayo. Aduh, ampun lah. Iya. Ayo. Wih. Bandring gua yang tinggalikeun. Jika kadu kan. Keunang kitu dah. Nanaonan Aisyah. Healing. Waduh, nepi ka kitu eta. Haling bilih keuna, geus keuna. Nuhun jang. Syawang suna. Bos naon we ka kolot teh. Ampun. Mun urang maleret ke Bandung teh. Hah? Awas. Hup, iya. Sia. Bro, ngabongohan kai. Iya. Iya. Jadi gebuk geus ngampul. Oh
paingan pilih hartina gunung Lucy Lucy cacing Paingan. paingan nyata tersangka datang ke hadapan aing kata daya pula oi nepi ka eueuh pisan salah saurang anu bisa dipercaya Sararakti giningan bodoh siap tanira tangan mah datang tanira tangan deman dewa pakulingan terang Gendera daya-daya Kangjeng Rama ayeuna kene si Gatot Kaca buru-buru atuh gerata jongkeun eta lilinggakeun sana menang hese capek ama usaha Romios ayo Gatot Kaca iya montong make jeung nita si Antarja montong make nita si Jakatawang Abimanyu datang aing jeung si Gatot Kaca ayo Dimas gedek bakang sawios Kang sawios wah Kang Wi sawios Rai Abimanyu Kang ulah manyu abi ajogan jejak sia sembah ka pihak rukuhnya kakang masuk iya ayo dina mangsa ayeuna sok hayanya urang ijen patutunggalan Gatot Kaca doh saya nama ada kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula kalayan ieu anu ngaberontak dipringsen Dani panuhun tiasa direngsekeun sami sareng akang teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk tigirang ya montong loba bacot sia ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajan oh iya dukuna urang ieu wah eta paranormal eta iya paranormalna lain paranormal kuring menuntut normal alih aduh ai bereupan tidak kelek ya ai kelek dunungan meuni jalan sengseng beda jeung kelek si anak abdi mah tapi kelek cita turunan ti mitoha awak nya ai sae nama atuh Gusti Prabu naon ai sae nama da ieu teh saderek kapirayi panginten ka Raden Gatot Kaca teh sae nama saling hapunten kumaha carana wah secara damai we ya hah aya kadua atoh dipikanya ah teh aing raja oh nyata raja lebar putra Kangjeng Rama Batara Kresna aing kudu narima papatah tilu kitu goblok nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu silaing dumeh raja bina-bina aulah dengeun kasinggung dewek euy cabuk si kowe maju Gatot Kaca hah sok singkil lamun kitu masalahna aing nya mah teu kengeng ku disabaran bener ya tegalana tega pati ya ayo
Ayo. Luar biasa. Ajongkeun buru-buru. Allah hilap. Ayo. Gatot Kaca. Kumaha Kang? Bener maneh tiga pati geus buleut. Pirnas tikar sahyang tumampara. Iya nggih. Ieu tarumpah lilinggakeun sana tikersna ditajongkeun ka Raden Gatot Kaca. Atuh Raden Gatot Kaca pinasti remek pisan dadana. Woi. Sorak kedah dia. Hidup, hidup, hidup Nalakasura, hidup. Dimas Gatot Kaca ni, Ya Kang Yi, alah cilaka cepot.
Aduh, tobat teuing adi akang. Tot kaca di kumaha Dimas. Katinggal mah. Digebuk ka terapi kumaha. Aduh. Ampun teuing. Aduh, Kakang Gatot. Kumaha teuing nya teh Kang di kumaha akang itu apa ieu? Aduh. Wah. Jak tinggalin Namru. Tinggal gitu dudungan. Aduh, kan. Aiten bapak. Gusti. Kumaha tos kieu yeuh agan? Cing bapa maneh kade kitu. Ayana. Gandeng. Uluh agan. Ulungan wa di kumahan we teh Nun? Di Tajong wa. Lan Tajong. Di Tajong wa. Uluh. Kumaha wa parantos kieu wa? Alah, hebat Tajonganana kan. Wah, lain beja Kang. Nya, bejana mah gugur teh si Guyur. Eta teh. Si Guyur mah najongna jeung pamajikan. Eta kabur wae. Aduh. Wah. Bulan, cing tulungan wa. Percaya ka wa. Lamun wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca wa, leungit kepercayaan putra. Kepret siapa ini? Kenyebut yang nyebut uwa atau ka bapak mah munini tah. Wah, cing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakarta wa. So kenya wa tulungan we wa cing persanten. Percaya kau lain senjata dunia dulu jang yuk, lain senjata dunia nu dipake tuh udah kolot mau waspada wae muat di kadipaten dunia kene tamasya kuyuk hei urang luhur Jangan nyuk itu karena bintang kan. urang luhur tun entong kasak kesek dina kayayas tun entong ngalelewe sia si alo ngadalang gitu ta Maka Allah dalah uluh geuning ti sawarga itu semah aturan dawuh lah semah katuran dawuh cepot dawala nuhun tanggung jawab sia senjata di mana ieu sumuhun lain sumuhun hayu tanggung jawab bade ieu tirta kamandalu rek dikucurkeun hidup Gatot Kaca lilir yang berbangun tah loh lilir yang berbangun kayak ngimpen sare ngalinuran yang ngalinur aya we gejelok nanya euy hirup aya we. eta jejuwirna cu uluh agan aduh wa geuning aya eyang ti sawarga heueuh kasep Go. pot lan ku abdi naon ku abdi sing di landongan kumaha karaosna cik hudang lulus eyang lulus Kang tos bulan. nyangakeun ka Kakang Semar ngajak jaga nama sakalian siapa bisa dikepret kayak ku aing sok sakalian Ulah kagok. hayo duh teu wantun mangga nyangakeun we si bodoh kulit waru angan daru sinengul nuhun wa sawang suna iya
diuk kasep. Kulit waru angen tahu si dugul. Dugule budak dugul kulit teke. Lain. Si Aples kita. Halo. Di sini Aples siapa di situ aduh Aples. Apa lah patau. Tah lawan deui Sutija kasep di malam. Tah eta simpen heula wiatkeun ka Semar. Tarumpah cerama. Ieu pake gua ngawiat gua. Tah sok buru-buru. Tah ieu teh tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicakal ku Sutija. Di malam. Lawan. Amit. Wa doana wa wilujeng. Lalajoan aja, Pade. Ini, Jang. Saya. Aisyah teh resep ngadukeun jelema. Hah? Ai. Duana jeung si lain. Ya, di dunia teh di mun di dunia mah si lain teh supir jeung kenek, supir nunutan kenek bagianana. Rumaos. Buru-buru cagerkeun kersna. Moal sarubaka bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kersna adalah ayo, Idit. Mangga. Idit, bade. Hayo Idit. Gatot Kaca. Idit. Bade Kakang Semar tenang. Idit. Tenang. Hayo Idit. Udah. Wah. Anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu teu BCG. Moal aya nu ningalieun ka ama kasep saha bae oge. Oh, daing teh mata peda. Sok Gatot Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu sahaya di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal anu leuwih ti aing ilmu mah deuleu ajajar we kolot lu cik kan ieu sahaya ditukangan maneh ngadenge sora aing lawan Boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek ditukang ieu bisa ka penampakan ditukang mah eta nepi ka sararomong kabeh oge lawan Boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si lain sok lawan Gatot Kaca ya kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tingali saha di tukang cing tong heureuy jang tong heureuy atuh waras tu bakal jati-jati tu bakal waras uluya cager tah kan antep hei Cakra mulang deui ka asa kasep aduh eyang kumaha ayeuna kumaha pipikiran aduh kaula teh dipangaruhan kudu jadi anak nepak dadaken sajadi linglung kau aduh anak ing Gatot Kaca bawa manawiti sanes gua punten we gua putra geus teu naon hidup gua mau pilih kasih
yakin hidup mah teu salah. Batu ribut ieu mah hees we atuh. Ari tunuh. Alah. Udang sia. Sadaya-daya kaula nun nanaonan teh. Nepi ka kitu ngerakeun sia. Hadekeun eta lilinggakeun sana. Sadaya-daya. Hadekeun. Dek kumaha? Kumaha sidik si anu salah. Der si kebo ijo diampihan. Ngaracun kolot sia. Kumaha ene mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah. Kalayan kebo ijo rek dibikeun pek dek narima hukuman naon geus sabodo teuing. Kumaha sama hapunten eyang. Tah Gatot Kaca hampura akang aduh Kang sami-sami. Geus kieu sedih we mah. Khawatir geus kitu mah Kang. Hampura akang Gatot Kaca sami-sami Kang sami-sami. Anguran mangga urang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan imalan. Hapunten sakali deui ama. Geus bebas hate. Warantos tah kahayang teh kitu. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya. Jauh silih tepungan angang silih teang gering silubaran. Paeh silih rasanan salah silih benerkeun. Poekeun salisa angan. Imalan. Ya. Kang, Ayo geus saling hampura mah heuh beres sagala rupa ge heuh. bebas Kang. Alah hapunten tina sagala pihak kalepatan ageng sepunten alitnya. Mohon. Ieu lampahan nu pina urang cekapkeun ka dieu kemang tinetik Silubaran Sari tutup lawang Sigotaka.